nanya naon gitu badai maksud naon kak salira unik nggak Bumina Bapak Semar itu oh ente tahu sak bohong ada dimnya ada yang itu nyaho badai depangan Bapak Semar lu waduh itu naon abdi gitu kan terus terang terus maut sama Bapak Semar waduh Gusti iraha abdi gitu kan terus terang Bapak Semar begitu Semar ay Semar mah aya kene ke anu teu aya bapakna Bapak Semar bener ada polisi mau ulang bohong kudu ngadek sasekna dina saprasna ulah pelit iya oh Semarna mah aya nu teu aya teh Bapak Semar oh nya oh dupi salira apa tadi disanggamkeun saha Gede Yusuf wagu batu tama gede itu ya wah percayaan pada Gede Yusuf makasep atau nya baik dari mau ditutup syuting baru karena di shopping ini kadang-kadang boleh patut ayah taruh tongkat abdi nyonya Igun aduh nyonya Igun ya tapi kalah gonyang gitu ulang mana? Ulang dia oh ulang dia panggil tetanggana Bapak Semar aneh oh sepatah tetanggana Semar aneh tapi abdi teh anakna ulah ieu nu cika abdi nomor 2 nomor 3 anu juga bengkel nya kana sayur ayeuna mah si gareng teh dikari kieu nami lagi tos gentol jadi ucok nah mana sia isi bulu si gareng mah jadi benar domba mengading sok dibuli ada teh ku deden donat abdi cepot lah ieu teh mang cepot nuhun abdi cepot sujana ieu pun adi dawala sutisna dupi kalungguhan Kapolsek Kapolsek mana? Kapolsek Cisurupan Kapolsek Cilawu upami ieu Kapolsek Singajaya mau jauhna ieu bade nepangan Semar bade naon aya taroskeun we kula mah ya terus apa sih amuna ini mah kamari we abdi anakna naroskeun sikeun Jerman ieu jeung Spanyol kumaha nu elek nya ai nu elek teh sira ka Inggris jauh atuh nya Mang cepot abdi
hakim parantos netepkeun non rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Wah, jaksa ieu. Tukang mariksa juga. Hanya kawin di zaman kiwan tukang mariksa dipariksa. Karunya jadi lawan margina sampean rak-rak di hadapan pula aya kejadian takut belum beres ade sabi-sabi sak kaula teh nya dikesakeun sampean bisa damang deui nu teh wade abi teh syariat lah aduh burat nyuhun burat nanggung burat terima geunana teh seneng jauh raja kosok sami saya nggak beli kosok ada abdi dia aya kejadian sing kararompok teh oh ka bumi kejadian apa ngawi kurang paranormal di aslina kabeh itu mati kitu ya paranormal teh meureun eta mah lempar batu simuji tangan bulantaran manehna meureun ke mana rati tuduhkeun eta pun bapak kasemar kumaha naroskeun jeung di aslina teh cenah saja bana ti wah kaayaan riweuh dina sangarupana nya hareun hengkul dengean rakyat-rakyat negara remo mahasiswa terus turuk-turuk cenah cai saat nu kawalungan yamuna anu ngamuara kawalungan gangga tak cenah gara-gara istalaga pancuranana mendet sila saina teh cenah dipendet aya nu mendet bisa kakocorkeun tapi kudu minta tulung ka Semar pancuran Talaga Arum teh Laden maksa iPhone bapak teu ningeun. Dupi sampean, kamu abdi teu terang. Abdi teu terang, abdi teu terang. Ieu teu apaleun, pun bapak teu ningeun. Tah kitu deh, maksa. Kumaksa-maksana eta urang astina anu sumping teh nuhun keukeuh pun bapak teu ngawaler itu maksa dugi ka pun bapak teh dibanting teh eta teu ngeunah nama mana teh sendiri eta oge ku abdi teh dituduhkeun ka itu sing teh ka situ mah genut nya antara pe ka situ cabuang tapi itu ulah dalas pun bapak teh meninggal dipaksa dijebrot dibanting teu ngeunah atuh puring anakna baga emut nya sakuat tenaga atuh abdi teh ngabejaan manehna sing teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis ulah nepi kana fisik era sabab musim kuring teh sing teh salawe jeung teh mangkeun kelemahan jebrot abdi dibanting teu ngeunah atuh ayah hapan hirup bela diri sakali mainnya diantep abdi teh nak hitung padina keterangan oge lamun dicabok batu cabok deui ngan leuwih hade sobar sakali mah 2 kali 3 kali 4 kali pasien gemek lawan abdi kana beleh nya dialungkeun nya rak-rak di dieu ke ayeuna si bapak anjeun kumaha ayeuna Semar kumawi duka kumaha pelajaran nah atuh sampean cicing kumawi deh cing tulungan deh gede kalau masyarakat mau teh nya abdi gaduh kaos kaki anyar dan karek kaduluk nya jadi poloro teh di dieu di mana diange kaulah aya nu gelo mah
Bapak mana fisik mahal ayo kadang-kadang jelema teh jeung rohmati tulung bapak liwat ayo syagala lupa kejadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu modal pikeun ibadah teh perkara nu datang nya ngan urangna sok kaporong sok silo nya ayo juga hampir ke kapal saya nyemputin poe ke hidung udah siap udah hei benang ada nah itu ya teh semua kiranan nu bejakeun sok udah aduh ayana laras pisan sepuh terang di sini di aja kalau pernah disangem terpuji sifat itu tadi oke pan para disangem terpuji hingga kajari ngimpi-ngimpi acan di sifat terang kereta itu atas sebab talagaan sama bejakeun lamun teu dibejakeun dina harti maneh aya bakal para kecewa bejakeun nya rupina aya jisim abdi kena ngawartoskeun anu sanes-sanes mah hartosna bohong langkung sae jisim abdi hukum lain tidak iya Pak Alif di Kapolda melawan ini Pak ada mana siap sekali ini Pak dik dibejakeun semua terang sirah saidu mana itu anu menete aduh berasna kawal majamuna anu itu na kawal ganda sumuhun anu udah dikumaha puji sim abdi dah terang atuh sanes ahlina modal tulusnya datang niratangan mah syarat nah itu tulisan datang niratangan mah sampurasu kapes uluh pak bari uluh aja si Cep waktu mau jawara Satria lalu kula sepuh ngahaturkeun semah bagus kulit panjenengan pak nuhun udah kenal ya proyek kaulah teh pasantren kenali sabda oh di Tarabong baunya dari ama sadaya-daya kaulah nguping aya ributan we di moal baraya jaga sadang ieu bisa jadi baunya si Adi jaga butung-butungan iya. Nah,
ieu teh bisi apa dulur patetereana Barui. Nya. Urang kana posisi teh. Sami ini tetep pamurtalan teh. Naon margina Semar pada ditandasan. Oh, sabenerna eta si Semar teh teu ngabedakeun di mana ai waluk ai Talaga Harum. Sabab pancuran Talaga Harum aya teh mana nyumputkeun informasi dipaksa agar keneh nepi ka dek ditodong ku pusaka. Keur diinterogasi deh. Numutkeun hukum sanajan eta Semar Patranaya ku salira diancam ku Bedama Mina Harti anjeun partoskeun ku hukum. Margi di negara yang perlindungan hukum. Atau pengerti hukum padona. Ieu teh ahli pada dari tadi gitu. Aja naon Semar. Nu teu hieu teu lahir kaula jeung Semar. Nanging ke kaula aya hak di kendaraan kaum lemah. Bisa jadi di hamil. Hamburger. Ku disingsireunana komo bari dia ngayakeun tindakan anakna nepi ka dialungkeun. Kumaha kalau jadi korban? Ulah kagungan raos kebaku hukum sampean. Nah teu yakin, nah teu ulingnya yen ieu dunya kabeh jeung diri anjeun sorangan teh eta alat deteksi pangeran. Anjeun hirup moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Raqib jeung Atid. Anjeun teh hiji sepuh kartos kasih ku pamauluh kasa ku pabisa. Nah, datang ka dieu aing lain ka deket dakwah. Hah? Tukang nak aing nu kitu meureun. Aja eta mah dagor ka teh hamna. Nah, beda-beda teh nya mamatahan ka aing. Saluhurna getak ku ngaluhurna cirah. Dagor dari apa? Warah dari jelema teh. Rembok cuma di rumah. Pengacara si Cepot ya. Menang sabaraha sepuluh di si Cepot. Didieu meureun kaula kewajiban manusia nu butuh nalang anu susah aja seperti kita bahudangkeun ka ulah mereka baik. Baik. Niatan terbaikkeun. Urang musik aya di dieu. Lamun aswata bagus. Bejat di pakarangan dina hati sampai ada nyata nolpek. Sok, kurang kopi lawan. Oh gitu. Iya. Sakaratmu aku lah ini. Apa korban di mana aku? Orang wani gini apa kulanan kurang. Haji Murad di Tiga Jaya. Surah Merata Jaya Merata. Sekar sabuk dan aku harus apa tiga. Maju lah.
PT masuk. Nah, tinggal ikut Citra juga. Mana? Mun tadi mau diasongkan ke Citra Yuda. Wah, buset. Ulah lalaworan. Di situ pegenit aing 3 tahun dikeum. Dan di situ cangguang. Digodok 14 tahun. Itu es. Di Kamojang di Cipanas aing 7 jam gitu. Bahasa ngomong duduk gitu. Ayeuna kita lewat jelema saurang anu ngarasa teh. Bang lu dia suka. Tinggalikeun wae. Oh iya teh dina Jumaah. Apesna eta jelema dina angan. Dina angan. Aja wae angan motor mulu. Tinggalikeun. Hari. Budak segila dina usik ketika percis usik nu dipake dewek itu ngan aing manehna usik silat aing usik bari ngan usik bari we ngesok nyeum-nyeumnya lah budak luar biasa. Eta budak ngorang bisa tenang jeung tenang. Bisa jadi turunan kedua juga. Iya. Apa sih kedua? Oh, kolot-kolot. Palingnya mulai kali 30 tahun jadi punya. Aing mah geus rengok apa penting kane ke ini saluruh mana euy. Pengalaman tapi ka ujung kulon aing ada mu. Hah? Persantan kula lawan. Wetan sama wetan, kulon sama kulon, kidul sama kidul. Dewi lorok kidul teh nyemah kali. Kula lawan. Ya. Jangan deh. Lu tidak suka. Kira aku kesampean. Poe ieu modal. Oh mana? Tong bujang hingga dina dinten ieu menit ieu kita ya halangan. Bener. Rasa. Cekap. Penyelan talarik itu lebih ka eueuh nu mati hijau ge. Acan. Dengeran aing mah reuh-reuh ayeuna ditenggel pageto utak geuting. Hah? Kumpulan aing geus. Percaya. Hayangnya weh. Karena ku hiji ge punah nu tadi. Coba juga. Hebat urang geus. Punahnya ku hiji ge. Daun punah. Tenggelam dia ajen merekok ka kaula tapi ku hiji ge punah.
Monya 14 kun aku hiji. Oh, Citra Yuna mau turunan tinggi tuna dulu kanang wesi. Kanang wesi atau kanang marmot? Tengahina aja. Ayeuna kene maneh bakal disambut umur dia nyawa. Iya bangga. Sanajan maneh budak orang pintar kata bisa kata. Hai. Betul-betul bro. Iya. Oh turunan ini kan air. Baru kadang orang lagi gerak. Utang pati utang bener. Aing punya kumpulnya pasal tinggi mau nih gitu. Oh turun gerak. Oh kayaknya loh. Kira main kumpulnya pasal yang gitu. Lompat aing dah tuh turunan itu semar dulu cepot jeger si lupa tapi kata euy ting ngomora tapi kakolot eta kalakuan Kiro kawas semua modal di mana-mana nyeun kawan. Namanya apa namanya? Nyeun karusuhan. Nyeun huru hara. Nasihat teh euy moal bae. Diluk teh. Wah insaf. oh lu kampanye lu Di hargaan sote sia euy. Lumeh sia teh dulur pejabat. Harapan sumuhun kurang ukangeun mah dipeurepan. Mengpeng paduduaan jeung aing. Sok sia. Mun bener sia jago. nah dan dakwah itu Sama na parok nyeri harus di ditu video dengan kamu mulukan aing direksieun meureun. Sok mun bener ada petir di siang hari berenang kepada hulu kalah pamurak itu kalah si Semar si Asadiga ngirim guna-guna aing turunan aing kudu ku guna-guna ku Cibuyah aing dikeum 3 minggu sangkan terterak ku di Bandung. urang tu maritis lain tukang guna-guna. Lain tempat ngaheureyan batur teluh jeung galongge. Urang tu maritis meuli di barat durutan humut. Ditingali. Tapi di jero dibukakeun rukai. Urang lalamora. Lain tukang teluh. Jantan. Meledak deui. Nya durukan humutnya. Baru kana berak. Nah, bubungutan teh sarupa jeung ieu. Ai bubuk nurutan Ronaldo. Ai nu neungeul ka aing teh sia.